Nyai Ya. urang teh geus sila teu kontennya. Pan urang teh kudu setor kasih meta moal naon teu setor geus lila. Nya moal atuh mah paling ge moal gajihan meureun teh setor mah. Nah geuning moal gajihan kumaha atuh? Moal Rek kumaha. model wae. Heuh nyai ek gajihan kumaha atuh da konten age tara setor tara konten taranya. Oh gitu. Mudah-mudahan ayeuna wanggaskeun deui lah. Geus ayeuna mah da kameramen oge anu mah geus teu sibuk meureunnan. Da ayeuna mah sapi enggeus, muncit sapi enggeus. Nah, jadi anu mah wanggaskeun ieu kontennya. Kembali urang mah di sawah ge lolodokan ge ngahasilkeun ieu atuh nyai. Nya atuh naon deui. Man teh sok asa poho deui ide teh nyai ka action-actionna teh mah teh pararoho. Ya poho. Lain nyai actionna teh mah teh ngan bebelokan we kitu. Da batuna moal daraekeun nyai bebelokan teh. Oh, nyai ieu mah niwatir tempol dipurilitkeun ku emak bae atuh. Nya peso tuh da mah. Udah nyai mah heuh mah peso keureut ih. Ameh alus ieu mah dipurilitkeun moal nyerion kitu. Galaunan atuh. Ah keun bae nyai. Nyai bakal sangu teu keur kameramen. Nyandak atuh mah tuh. Oh, atuh karunya da capeun tuh bebelokan ke sawah. Mal ku siram kitu. Hah? Mal ku siram. Ih, tah heula nya bisa sireum ka dipiheulaan sireum kameramen moal daekeun atuh ku sireum ada dipiheulaan sireum. Ya tah deui salit deui nya hang tamatkeun. Heuh kagok ge wang tas ieu mah wang ngaruka sangunya. Mak, naon ieu? Diilik-ilik teh mah mane make baju merah putih atuh. Merah putih. Agustusan lila keneh. Oh, nya itu sadar. Komo nyai mane make kameja. Biasa nage make baju trimaterial hadiah nyai mah. Mah basuh diseusuh atuh. Oh, urut kamari. Da mah gitu sadar nyai. Ai dipikir-pikir, "Uluh, ieu merah putih kablokannya." Teh Agustusan make mana? Ah, keun bae nyai mah Agustus mah engke sok aya geuning kaos-kaos. Kaos naon? Ah, kaos anu ti biasa nu ti pamarentah sok aya ngaranna geuning Agustus cenah di dinya teh. Bagi lu abringan. Oh, ngilu abringan atuh mah mada osok. Ah, nyai pokona mah ayeuna teh Agustus teh urang teh peupleuheun perang bareto teu ngalaman milu rajakeun Agustusan. Sakedeung aya 2 bulanan nyi. Aya. Tah, engke siap-siap nih wang Agustusan wang ramekeun teu diramekeun ku urang mah kusaha. Mau bagiannya penganaon atuh? Ah, mamaek bendera we merah putih naon deui. Ngibarkeun kapan ieu geus sarua jeung bajuna. Aduh, ampun teuing. Ini alhamdulillah ya kameramen ka dieu di imam asa resep konten deui ah. Kan bae atuh nya ngacaprak deui nu penting mah urang mah setor kasih metanya. Ya urang ngacaprak. Oh, aing ngacaprak mah henteu maksud teh baceo, maksud mah teh kitu. Kembali da mama baceo ge mangpaat tuh bari nyocol-nyocolkeun bini. Nyai. Tah, Aya juragan geus ka dieu encan. encan. Ih, si nyai mah. Anjing keneh atuh meureun. Hah? Anjing Nyai keneh. burukeun sing kancang weh tereh tuh kameramen cangkeuleun. Kan ieu gancang atuh mah. Kumaha gancangna ieu? Alhamdulillah urang ieu umur geus nepi kana tandur deui nya. Saterehnya mah. Pur tandur jeung tandur di pagawean teh nyai emak. Lega teuing mama sawahna jadi hayu di sawah. Oh, lega teuing sawahna mama. Mae nya itu sawah batur ge da mata wareg da mangpaat da mama ai sawah mah teu boga ngan tukang kula-kuli we mama kieu teh sapopoe teh. Da ek guyu gaya ka mana atuh da ek naon da mama teu biasa guyu gayanya ya. Karena teh mandi gayana di kaos kaki. Mana? Ih, mah teh kekeongeun nyai nyeri nyengir. Di kaos kaki sote. Oh, nyai tadi kaos kaki da mah teh kekeongeun bisi kadupak ku tunggul pare. Nah, jadi make kaos kaki emak teh. Ai nyai henteu. Henteu atuh mah tandur matara abi. Mama da sok sieun kadupak kekeongeun ah. Jadi Emang teh sok pajelit tuh, pajelit. Duh, ampun teuing ieu. Tandur geus ek anggeus ide boga ah tenang balik teh nya. Lega keneh emak geus kumaha. Lah keun bae tuh sakitu mah anggap we tereh. Bari ngicep ge nyai anggeus sakitu mah. Ya tuh pirok melotot wae mama. Nyai atuh sing tarik lah mama teu kadenge ah nya memang harebosan kitu ah. Manu gorowokan Udah mah masuk ke kuping. Ma, ya we heula. Hah? Ya heula. Ih, geus wang sarapan heula mana geus seueul ah. Sarapan naon mah da can ka dieu Emang can ka dieu. Ngancan. Mun mah urang teh kokocok heula ah. Ya bro. Mama. Bro. Ah. Ne jarege dieu emak lah.
Aduh. Ih, tuh mah gini saya dingkul. Nya cek mage panjang beteung Nyai. Naon panjang botong lah aneh wae. Nyai gini eta aya sendalna. Tapi ka mananya teh juraganana? Wah, jika nama eraeun pada aya kamerame bisa ka shooting eta teh. Meureun juga nama daerahan eta mah. Bukakeun nih lah ayeuna. Ih, hayu awas heula. Ih, alhamdulillah. Nyai, cek mage di peurahan siram. Ih, nah atuh da juraganana henteu ngawadul atuh. Apal eraeun pada aya kameramen. Seburu angka kocok lah tuh. Nya sok kocok. Aduh, ketrukeun Nyai teh maku diketrukeun. Ih. Tong ni kocok heula ah. Sok hayu Bukan us. Bisa di piheulaan sireum heug teang ke sanguna. mulai buaya ya teh. Ya, lain buaya paling oge kadal meureun. Ah buaya ti mana ieu? Da teu ngareunah Nyai. Walah mani geus barelok ieu. Tuh, ih, ampun. Bea moal dibasahan kabeh Nyai mah ke jaregetnya. Sok jareget daek tuang mah tuh. Beda Nyai. Betung mah geus manjangan ieu teh. Ngadeng, aya betung manjangan. Da beda Nyai geus betung manjangan mah da. Geus karasa seueul geuning Nyai kitu tah. Meh wae bahasa teh mama. Ih, ya buru geus Nyai atuh lila-lila teh Nah, teh buru Ai juragan ya ka mana nya cek urang mah. Ieu sangu kitu matak naonnya. Tuh kan ngalah suuk meureun ka tonggo. Ngalah suuk. Wah, keun bae tuh buru eta teh Nyai eraeun ku kameramen bisa ka shooting meureun. Ya buru hanya geura bebenah ya. Luh, mah ku sireun. Astagfirullah. Sakadana sepan. Lain eta juragana cek urang mah heung nyariosnya. Mah aya naon ieu teh Ampun. asin. Aduh. Bolocot ieu ika naon aya bahasa Indonesia na teh? Japuh. Japuh, heeh. Wal abur nyi wang ketukeun ieu sireum nyaho-nyaho wae nu bogana mah pisan kabagean ai sireum geus miheulaan. Ih. Ampun. Oh, ieu dulu aya takokak nih nah. Ih, leunca atuh. Oh, leunca ai sugan teh takokak cek mah. Aduh, ya kurupuk meni para ranjang juragan nuhun atuh ah. Cik Nyai wang ketukeun heula ah. Nyaho-nyaho wae maneh mah tuh da. Balanger atuh sireum teh nya. Tuh balador ieu da sireum dah yang barang dah da sireum oge pejitan atuh Nyai sarua jeung urang. Tapi kan teu manjangan di mah beteungna ge tuh mana rapal. Kade Nyai nyocok kana tonggong langsung udag eta teh. Ek nyeun eta geuning aya cowet. Ini naon atuh? Tah ngaranna eta teh mah. Oh, karedok. Sok atuh lah deuh. Ayeuna naon ni? Wow, jengkol. Ieu leunca itu geus dikumbah. Can. Ih, lain hobi kumbah Aku ya kena teh sok. Tah piring. Rumah piringna itu. Aduh, Nyai teh sugan tas belanja piring mun aralus. Nudunungan mah lain nu abi. Oh, ya aduh, ya piring mun seragam kieu tah. Ya tetapi dan Nyai mah dialungkeun geuning teu kumaha da. Ulah atuh mah nya dialungkeun. Maksud teh ngambang kitu moal peupeut digitukeun ge kumaha. Ampun, berat eta ge. Ai juragan apal-apal ieu Nyai na cenanya. Aduh, Meurih kana ka dieu sok. mana sok atuh ai juragan mah senok kitu. Tadi mana tah? Sok. Ampun, ting ieu sagara juragan nyaho-nyaho wae ka. Dadak digoang wae direndos. Atuh renos wae. Pok aya eta mumuna juragan ngarti-ngarti wae atunya. Ya caina meni sabotol ieu mah jiga arput ieu air putih. Ya atuh mah ada nu kiruh mah teu aya. Atuh basan teh nu kiruh caina teh ulah nu bodas wae. Bosan ningali nu kiruh mah tuh di balong ge kiruh. Lain anu kiruh geuning sok aya nu beureum nu koneng gitu maksud mah teh. Hiji wae mah. Hiji wae lah da masuk teu kuat. Tah, ieu teh Nyai pangaredok wae aneuna. Mana mutuna mah? Hih, eta geuning gagangna ditinggalkeun Nyai mah. Sok tah. Mutu-mutu we tinggalkeun Nyai mah. Sok. Moal teu raos ieu mah Nyai. Tos eta da gulana. Can. Kade sing karos gula meh enak. Nah, aduh, si Nyai ieu keur ngaredok leunca. Kalau batuing atuh amis meureun. Moal keun bae meh karaos, ieu kuyakeun kitu. Aku ieu wae. Atuh angna piring wae nya. Nya sok na piring. Wang kocokeun heula leuncana. Ampun teuing. Sok buru. Dikupiak-kupiak heula leuncana mani ku ieu ngubah leunca mani ku air jernih. Mani ku ame higienis urang Nyai nya. Aduh meni higienis aya tuh pada tebing. mah meni nyaho higienis sagala Nyai. Aduh. Ampun teuing ieu mah teu nikmat Nyai. Sok buru. Geus ulah ulah kangarukeun eta ieu renos heula mah teu kuat ieu beuteung mah bisi manjangan. Ih gandeng atuh ah. Tah. Dikoro nu manjangan mah tuh.
Ai cek mah naon beteng. Heuh mah masuk aneh-aneh. Bersih. Nah, bersih oge nyai. Tah meni kudu cai higienis mbahna oge. Meni keur meujeunan lumeunca ya leuncanya. Ih, pan leunca ieu ge. Heuh maksud mah teh kitu. Tah sanguna mani mani putih. Moal teu nikmat we ieu tuang di sawah. Sok ieu Renos, nyai teh make tarasi teu? Nya nganggo atuh. Nya atuh moal song nyita teu make tarasi mah. Sok sing ulah lemes teuing nyai ngarenos leunca mah sok teu raos. Ieu supaya we baritu. Supaya baritu kitu. Kade ulah baritu ngabeledag ieu mah baritu meueusan. Moal atuh. Nah, gitu sok aduh geus mam geus ngarai hoyong nyandak atuh sanguna. engke geus lemes eta tuh nyai. Mana aya jengkol, aya asin, aya kerupuk, ayeuna naon nyai plastik? Eta mah eta naon teh? Amis. Cau. Oh, cuci mulut maksudnya itu kitu. Nyai masuk aya wae nyanyar pi atoheun emak atuh ai kitu mah. Geus nya atuh cing ngaraosan ulah badag teuing, ulah lemes teuing. Sok mah raosan kurang naon ya? Sok kadeukeun Mana senokna? mending ngarai si nyai. Aduh. Cik ku ngaraosan ku emak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada elom nyi. Teu amis. Untuk lada. Nya mara kan hiji. Ampun. Geus wah ngawitan tuang. Tuh itu mah piringna. Mana piringna Di nih mana emak? wae teh. Abina ieu. Ungkap atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ieu tuang beresan karaos. Sok ieu we. Jadi burukeun tuh Tah heula. Moal mama dan itu kuat hayang karedok. Geus aduh, geus sababaraha gendul eta geus Moal ada tingnya mama da sok ngarai Nyai, mama hayang mastakan we asin teh nya. Geus emah tuh kitu mah. Moal sugara jadi kepala atuh Kepala lurah. Aduh, kepala lurah cenah. Bismillahirrahmanirrahim. Katuh mah yeuna tah. Mak. Geus aja karedok nah. Nyai kerupukna buka tuh nyi. Ini bade. Ieu mata japuh tuh ku mah di imam. Mun sok raos pak meletuk. Teu has mah ih. Hah? Nya henteu. Boy itu mah dihasa ieu teh nya. Itu main bola we atuh nyai pan membagi ompong. Bola atuh.